Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala dongeng para mancower salam dunya. Sahur pemirsa, sahur orang sahur. Ayeuna aki medardi tabuh tilu langkung saparapatnya nyarangan para mancower anu bade sahur mangga disarangan ku dongeng akinya anu bade tatan atanapi siap-siapnya nyiapkeun kangge rencang sangung atanapi rencang sahur mangga tos waktosna sahur. Daramang sadayana mugi-mugi dasadayana oge dipaparinan kasehatan boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna dilancarkeun rizkina sarta ditebihkeun tina balaina amin ya rabbal alamin. Mugi sadayana tetep dipaparinan kakiatan kangge ngalaksanakeun ibadah saumnya. Urang ngeureuyeun neraskeun hanca anu katuna dina jejer lalakon Jawara Gunung Salak bagian anu kadalapan ayeuna teh nya. Ye dongeng teh rek anak nyalira mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan, tiasa janten panglipur kalbu, pangberah kana manah, pangrepeh kana hate. Anu nembean manco atanapi nu nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe we di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Urang amparkeun deui pamirsa sama kabutana sorah cikopina mangga kaparayun sadayana Prung wanci masih rebun-rebun kene panon poe can manceran sawaktu wira geus hudang tina sarena kolodrak jendela dibuka ngada hawa seger asup ka jero kamar. Wira turun ti ranjang saterusna ngalengkah ka tukangan imah bari babatek. Wira sababaraha kali narik napas panjang nyesep hawa isuk anu matak seger kana badan. Bari terus lempang nuju ka tukang. Wira sudah seri sorangan paromana pinuh ku kagumbiraan. Eta meureun pedah keur peuting teh jeung Nyi Usnia. Srog ka satukangan imah bahwarja di tukang teh si oreng aya taman anu endah. Tutuwuhan kembang rupa-rupa ngajajar mapaesan taman asri. Celiwira anu seukeut ngadadak ngadenge besotan-besotan angin anu beda sareng ngadenge anu hut-het kawas anu keur latihan silat. Wira teh ngadeukeutan ka arah datangna sora manehna poho lamun dirina teh tatamu atawa semah di eta imah anu sabenerna mah teu pantes salancang kitu salanang solonongnya sakadaek. Tapi kusabab kahudang ku rasa kapanasaran Wira teh jadi ngawanikeun maneh pikeun ngadeukeutan ka arah datangna sora anu keur hut-het latihan silat. Breh katempo ku Wira aya saurang wanoja geulis bukna panjang keur ngalatih jurus-jurus silatna. Gerakan-gerakan silatna memang masih loba kalemahan tapi kusabab anu ngamaenkeunna saurang wanoja geulis jangkung lenjangnya tetep bae matak endah katempona. Wira tepi ka olohok nempokeunana kusabab sieun ngaganggu kanu keur latihan. Wira teh nyalingker kana tangkal kekembangan anu rada jarangkung. Wanoja geulis anu keur latihan silat teh taya lian Nyi Usnia. Di baturan ku saurang baturna nyaeta Neneng.
Beres ngelatih jurus-jurus lemor alias tangan kosong, Neneng teh ngasongkeun hiji pedang ka Nyi Usnia. Pedang anu gagang nangawangun ukiran kembang warna biru. Nyi Usnia hut-het deui metakeun jurus-jurus ilmu pedangna. Wira anu keur ngintip beuki kataji sabab gerakan Nyi Usnia kaos anu keur ngibing ngagunakeun pedang. Sanajan jurus-jurus pedangna memang masih jauh tina sampurna, tapi ku sabab anu ngulinkeun saurang wanaja geulis tetep bae matak pogot anu nenjo. Nyi Usnia ngeureunkeun gerakanana beungeutna katampo samu beureum tanda aliran getihna tambah lancar, tarang sarta beheungna baseuh ku kesang. Ramo-ramo leutikna ngelap kesang dina tarang jeung beheungna, bakat ku resep Wira teu sadar kaluar tina panyumputanana. Bari keprok sagala rupa. Hebat Nyai. Geuning akang. Nah akang ka dieu. Cek Nyi Usnia beungeut rada bareubeu sabab teu sangka latihanana diintip ku Wiratama. Ditanya kitu Wira rada arap apereup-eup teu bisa ngawalon manehna kakarak sadar yen geus nyieun kasalahan. Hapunten Nyai, akang tadi teh bade ka cai tapi ngadangu anu nuju latihan margi panasaran. Janten akang teh ka dieu, hapunten akangnya. Teu sawios-wios Kang. Akang teu ngadamel kalepatan da. Kalasan we akang di dieu sakantenan bae atuh. Nyai bade nyuhunkeun pituduh. Pituduh naon Nyai? Jawab Wira pura-pura teu ngarti. Kang Wira, pituduh naon deui atuh? Nya pituduh ngeunaan ilmu silat. Cek Neneng milu nyarita. Kang mah teu ngartos naon atuh Nyai, walon Wira. Akang mah sok kitu, teu ngartos atanapi alimasihan ilmu ka Nyai. Cek Nyi Usnia paromana ngadadak rubah pinuh ku rasa kuciwa. Sanes kitu Nyai akang teh. Tos Kang, teu kunaon-naon ari akang alimah. Cek Nyi Usnia bari malikeun badanna ngajanggilek. Nyi Usnia ngaleos di hareupeun Wira. Wira anteu ngeunah hate gancang ngolebat. Sakali ngolebat ge Wira geus bisa nyusul lengkahna Nyi Usnia. Antosan sakedap Nyai, leungeun Wira nyekelan tak-tak Nyi Usnia. Reg Nyi Usnia eureun ngalengkahna. Sirahna malik ka Wira. Rep dua pasang panon antep patetep sernud cenah kerasa deui geuteran aneh anu sumarambah kana sakujur badan dua nonoman. Sakedapan mah taya kecap anu kaucap ukur ngagalurana rasa dina jero dada. Beungeut Nyi Usnia tambah bareubeu manehna ngarasakeun ceklan leungeun jajaka anu geus ngiwat hatena. Naon Kang? Kadenge suara Nyi Usnia nyarita. Eta ngeunaan palai dipituduh akang teh kumaha naha abah moal kaabotan. Cek Wira manehna inggis. Bisi Bahwarja anu ngadidik silat Usnia teu tarima lamun jurus-jurus silatna dicawad atawa dibenerkeun ku dirina. Henteu, awah teu kaberatan naon Jang Wira. Kadenge sora Bahwarja nembalan. Dina umplukan tetangkalan keluar Bahwarja, si horeng mah titana dige Bahwarja teh aya di dinya merhatikeun anakna sarta Wira. Geuning, abah di dieu hapunten abdinya bah. Cek Wiratama. Wira langsung ngalepaskeun ceklan leungeunna kana tak-tak Nyi Usnia bari saterusna dengku hormat ka Bahwarja. Bahwarja ngamaklum kana perasaan Wira anu ngahargaan kadirina. Bahwarja teh sabenerna mati baheula ge hayang ngirimkeun Nyi Usnia ka paguron-paguron silat anu loba di wewengkon wetan. Ngan bae ku sabab Nyi Usniahna nyaeta anak hiji-hijina sarta awewe, indungna Nyi Usniah teh teu ngidinan.
Antukna nyanyi Usniah teh ukur dilatih ku Bahwarja. Sok wae kainya hidup latihan wayah na titip si nyainya ujang pangurukankeun pangbenerkeun gerakan-gerakan silatna. Bahwarja mangga sumuhun bah walon Wira. Sanggeus nyarita kitu mah Bahwarja teh ngaleos indit salian timbul ngaganggu kana latihan anakna jeung Wira. Bahwarja teh keur nyiapkeun hajat lembur atawa syukuran kusabab 3 urang wanoja lembur Cikoneng salamet bisa balik deui sarta begalna bisa ditumpas. Geus meunang idin ti Bahwarja mah Wira teh teu asa-asa pikeun nyampurnakeun jurus-jurus silat anu dipibanda ku Nyi Usniah. Kocapkeun peutingna kayan lembur Cikoneng jadi rame. Jalan-jalan caraang mabrak kusabab sapanjang jalan dipasangan ku obor. Hajat lembur diayakeun di pelataran balai desa anu lumayan lega supaya sakabeh warga lembur bisa katampung. Di luhur papanggungan sakabeh kasenian nu aya di lembur Cikoneng mah dipentaskeun. Aya calung jaipongan tepi ka sandiwara Sunda oge aya. Kayaan rame kacida sabab sakabeh warga suka bunga garumbira. Sanajan anu minton ge urang dinyana keneh tapi tetep nu lalajo mani pinuh. Nu dagang atuh ngajajar, tukang daug jeung tukang pindang sibuk laladang, tukang bandrek jeung tukang anu sejena dirariung, tukang surabi pada nungguan. Komo tukang sate mati sore mula sibuk kegeber sabab marema loba nu meuli. Haseup podasna nyambuang mawa sengit daging domba anu dibeuleum. Di jajaran paling hareup diuk Bahwarja, dikencaeunana diuk Nyi Usniah anu peuting harita katempona menit tambah geuris ngaboronyoy bae. Paromana marah mae gumbira, diuk dibelah katuhun Bahwarja Wiratama. Wiratama teh pogot lalajo pentas seni sabab kakarak harita manehna mah nyaksian pentas seni samodel kitu. Da puguh mang tahun-tahun cicing di tempat suni nyaeta di puncrut Gunung Salak. Sedengkeun teu jauh ti tempatna Wira, saurang jejaka kasep nangtung panonna teu leupas mancrong ka Wira ku sorot panon anu dipinuhan ku rasa sirik, serina oge katempo sinis. Wiratama anu keur jongjon lalajo teu kaganggu ku sorot panon anu merhatikeun bae dirina, malah mah Wira teu apal lamun aya jalma anu merhatikeun ka dirina. Wanci geus tengah peuting, saeutik deui mah ngised ka tengah peuting teh. Sakabeh kasenian geus dipintonkeun, papanggungan geus kosong keur kitu ngadadak aya saurang lalaki maju make baju hideung ngagajleng pisan ka luhur panggung. Delor-delor anu salambur, baraya anu sadesa, pentas seni asana kurang rame ya lamun teu ditungtungan ku seni tarung ilmu silat atawa kanuragan. Urang sakabeh teh ngadenge yen desa urang kadatangan saurang tamu, saurang semah, saurang jawarangora anu hebat, anu cenah mah geus bisa numpas jajadug begal sapasang maung hiwer. Tapi kuring teh teu percaya, sababna naon ge yeuh kabeh ge kudu dibuktikeun. Kuring di dieu di luhur panggung ieu pikeun ngabuktikeun nah bener jawarangora tamu desa urang teh bener-bener saurang jawara pilih tanding. Wajul naon anjeun teh, ceuk Bahwarja bari cengkat nangtung. Lalaki di baju hideung anu disebut Bajul teh rengkuh hormat ka Bahwarja. Kuring mah ukur ngareah-reah bah supaya rame. Bajul teh memang katelah lain jalma bener.
Tapi kajahatanna ukur kajahatan leutik samodel mentaan duit ka padagang pasar atau pasea di tempat ngaduhaya. Bajul, kamana wae anjeun? Ayeuna sanggeus sapasang maung hiber tiwas karak anjeun patangtang patengteng. Kamana anjeun sawaktu sapasang maung hiber masih aya? Nyarita Nyusnia amak sabab si Bajul wani-wani ngahina kawiratama. Dia omong gitu si Bajul ngabetem, kena pisan mamarasna. Tuh, pan, pasti anjeun teu bisa ngawalon. Da maneh mah digedekeun teh ukur hoak, huntu hungkul muruluk, buktina mah 0. Cek Nyusnia deui. Si Bajul atuh beuki ngaheabana satena pok manehna ngajawab. Maju nyai adi wani mah kakuring. Dibebekeun tah paham teh. Kurang ajar. Saha deui anu teu wani ka anjeun? Corelat kejeleng Nyusnia luncat ka luhur panggung. Langsung pahareup-hareup jeung si Bajul. Tunjukkeun sia kehebatan anjeun jawara kampung. Cek Nyusnia bari nulak cangkeng kedua leungeun. Keur nu lalajo teh atuh sarurak. Lolobana mah yang serikeun jujuluk anu bieu disebutkeun pikeun Bajul. Bajul beuki ambak, huntuna kakerot, teu nyarita deui Bajul langsung maju narajang ka Nyusnia. Pereup katuhna ngatius bangbaraan ngarah kana dada Nyusnia. Nyusnia masih mesem bari nulak cangkeng sawaktu pereup Bajul geus deugeut ka karak Nyusnia ngamiringkeun awakna ka belah katuhu. Hiuk plos pereup lawan teh liwat ka tukang. Hiuk suk giliran Nyusnia anu ngadiuskeun pereup. Nu katuhuna ngarah kana careham musuhna. Tapi si Bajul gancang ngagiwar nyingkahan panarajang Nyusnia. Bajul merekpak ngahujanan Nyusnia ku pereupna. Sigana bae Bajul teh nafsu hayang gancang nganggeuskeun tarungna ngalawan Nyusnia. Tapi gerakan Nyusnia anu lincah bisa nyingkahan sakabeh seranganna Bajul. Geus liwat di 10 jurus, Bajul can kene bisa noel awakna Nyusnia. Di jurus anu kasalosin Bajul teh ngagajleng bari pereupna nyebrut deui ngarah kana sirahna Nyusnia. Tapi Nyusnia gancang ngelok sabari langsung ngajojokeun pereup katuhuna kana beteungna Bajul. Hiuk geduk. Awak Bajul kadorong ti lengkah ka tukang. Tapi Bajul teu kunaon-naon. Awakna kuat sedangkan Nyusnia sabalikna leungeun katuhuna teh karasa nyeri. Nyusnia teu nyangka lamun lawan ge sakitu kuatna. Bajul anu tadina rajang merekpak teu make hitungan, ayeuna mah tarungna pinuh ku ijiran. Gerakanana leuwih hati-hati. Tapi justru ieu anu leuwih bahaya pikeun Nyusnia. Sabab pertahanan Bajul jadi leuwih kuat sarta seranganana jadi leuwih mati. Nyusnia ayeuna mah terus kadesak, geus teu bisa malas pikeun rajang. Ukur bisa cungcat cingcat bari terus undur-unduran. Untungna bae gerakan gesit jadi tepi ka jurus ka-20 ge Nyusnia teh masih can kakeunaan ku panarajang lawana. Bajul terus ngadesak Nyusnia bahwarja beuki hariwang ningali kayan anakna anu terus kadese. Katempo beungeutna bahwarja teh regeng. Kitu oge nu lalajo kabeh pangpawurkeun ka Nyusnia. Harita Bajul ngagajleng saibas dada nyampe ka arah Nyusnia bari ngirimkeun 2 tenggeulan sakaligus. Nu hiji ngarah kana dada, nu hiji deui ngarah kana beteungna. Nyusnia sateka pola nyingkahan panarajang lawana. Serangan kana dada masih bisa ditakis kedua leungeun Nyusnia. Tapi serangan anu kana beteung lolos, hiuk geduk celeng awak Nyusnia mecleng kaluar ti papanggungan ragrag ka handap. Dina kayan gitu jorlat
Gajleng celek aya hiji bayangan berem ngagajleng ka luhur papanggungan. Si horeng nu ngagajleng teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya berem. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Salaur heula ieu, salaur heula kalah. Ieu mah ngariung di dieu. Oh, beureun nya. Ngiring ieu mah bah, ngiring ngariah-riah, ngiring icalan ibi mah. Tah ieu nyanak awu ganeud keneh raos amis kareueut geura tah ieu nyanak kukurau alias urap jagong sok mangga. Jarajan heula. Ibi jajan mah ulah di luhur papanggungan atuh, tuh. Gabung jeung nu sejen tuh jeung tukang sate, tukang bandrek ka itu di pinggir. Ih, abah air di ditu mah nu meuli, nu apaleun. Mending di dieu sok we atuh. Da bebas da dongengna ge eureunnan heula. Pohara pamiarsanya. Kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon Jawara Gunung Salak bagian anu ka 8-nya urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun dihandelem sieum geusan sampeureun, urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Pamiarsa sadayana atur nuhun kana parantos satya ngarojo ngadangukeun nya kana dongeng-dongeng Aki. Dongeng sanesna dipadar di Tepas Sunda sareng di Kidagar officialnya bilih palai dongeng anu sanes. Ayeuna mah kina bade maosan heula pairan utos lalebat di bagian anu kamari. Aya saha wae aya Kang Agus Wadiningrat. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Manco deui mangga. Alhamdulillah seueur keneh nu resep kana seni dongeng der Ki tos manco mangga hatur nuhun. Bandung Pogot saur teh Linda Imut kitu oge teh Intan Ramadhani 3 Rutna hadir selalu. Manco Wiratama saur teteh Tami Maliha teh Ciamisnya. Bu Dokter Yulina Belia oge manco ti Tasikmalayana. Aya teteh Esther Adelit oge anu satya ngadangukeun. Satasna ya teteh Anita Pare anu nyanak jojodogna nya ngantosan ieu cenah Bisarwiti bade mesen awug. Aya mana oge ti Sumedangna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mancot raski hanupis dongengna mugi akina sehat walafiat. Amin amin ya. Hatur nuhun pisan pidoana. Aya Teh Rina. Assalamualaikum. Moman mancoki aduh cangkaleng ajaib Ki sumuhun ya cangkaleng Jawara. Hebatnya rorombeheun teh ku cangkaleng geuning. Kang Ade Sukarna ti Bandung Cicadas hadir hatur nuhun. Sami-sami. Kang Didin Jamaludin nya hadir mancot raski di Gunung Salak. Sareng Kidagar Mancomania. Moga Kidagar waluya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Jaya Sumpenau di Jakarta Timur mancot ras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin pidoana Aki waluya dongeng Sunda waluya Ki Sunda. Waluya amin ya rabbal alamin. Aya Mamah Andri Maulana Karawang Tidu Karna alhamdulillah hadir mancoki bari saur semuhun mangga wilujeng saur. Sarangan ku dongeng Akinya Teh Heni Suhaini oge ti Batamna manco deui tapi rada siang Ki. Wah, kasiangan sigana saurna meureun. Aya Ipa aja kantun lanjutanna nomor 8 nuhun. Tenang we keureuh nya. Salami teu aya gangguan teknis oge akina jag-jag waringkas atuh dikeureuh nya 3 pungkur ge. Ngan bae di wewengkon Aki mah di pasisian janten kadang-kadang hujan rageung sakedik pet teu aya listrikna pet teu aya sinyalna. Portos biasalah tos sarapal Mancomania 3 pungkur mah nya kitu. Tapi bami nuju lancar mah lancar teras. Kang Setia Budi di Tasikmalaya mancot teras hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna oge hadir nyakseni. Di Palihan Banjarna Kang Usomantri oge ti Garutna manco JGS Ki sumuhun. Kang Dang Jamaludin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Kidagar teh ti mana kawit Ki punten. Aki mah ti
Cimahi Tengah Kandang Uncalnya Marga Mulia kaleresan sini mah urang Banten janten kita ini di Kabupaten Pandeglang ke arah naon ieu nya ke arah Palih Tanjung Lesung pangintennya lurusana. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam. Rampes alhamdulillah tos medar deui carios Jawara Gunung Salak di channel Manco Mania. Hatur nuhun aki mugi akina aya dina kawiljengan sinareng kawaluyaan amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihaturnya aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.